diranjam. Kiai ge nu diranjam loba. Ustad mah komo loba jasa. Wah, cak polisi ramai ya tuh komo sia. Kiai ge diranjam atuh komo sia. Indonesia rusak ya sakan rusak Indonesia. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Kiai ge loba nu zina ya nauzubillah min dzalik wa min dzalik. Kiai loba nu zina. Sambarangan cenah ki uci mah. Segala kiai loba nu zina segalana. Awewena kain bebeja. Ayo sia di kumaha deui. Ayo. Ye kula korban kiai anu cenah masyaallah. Nu bener. Mun masyaallah kula korban kumaha ye. Oh banu bebeja. Antek lamun ente dek zina sumpah ka awena ulah bebeja kaki uci gitu ya. Nyaho pola maya gua sekitar di perumahan kiai-kiai nu zina nyaho insyaallah. Terus di pakampungan nyaho. Sebab bebeja wae. Kayak geus tadi nameureunana harmonis sejuta harmonis kan nyana untuk curhat kepada siapa? Aduh, curhat jangan. Ulah be bogoheun ka aing deh. Aduh. Curhat bogoheun ge. Moal. Jadi bebeja. Cikupa aya kiai nu zina, pasar kemis aya perumahan. Boba ieu mah lain lalagaan geus ambruk ieu mah. Sieun di mah lain lalagaan. Masyaallah. Gitu mah pedagang-pedagang geus suka caritakeun. Bangsa bos-bos mah ala lancur. Ya urusan maksiat urusannya anak mah terserah. Ya cerita urusan maksiat atau urusan kami kuno dibeja-beja. Urusan maksiat saseubeuna sia. Tapi kan lamun diturunan banjir kan aing ge kabagian goblok sia. Tolol meureun sia mah. Atuh sia seubeuh. Banjir ge elos kajut elos. Kan aing teu puguh teu karuh. Sia nu ngeunah aing nu kanyut pan. Geus aing mah ngawakokkeun Haji Pendi bae aing salamet lah geus. Jadi wadal cenah geus. Tah ieu dipake kasieun ge mata kocoprak we ngomong sing ada urang teh beus kabagian. Ya Allah ya Karim. Zaman Kangjeng aya anu deuk diranjam lantaran ngalakukeun zina kimais. Ku Kangjeng Nabi dipingpiling buating maneh mah lain zina nganangkep doang. Ieu teu kula zina. Buating lain zina maneh mah ngan nyium doang. Maksudna abe ulah ngaku. Abe salamet. Masalah. Tapi tetap lantarannya ngaku baik ya diranjam. Daripada kaula disiksa di akhirat, maka siksaan sun pohara maningan kula nahan nyeri di alam dunia cek kimaid. Kula mah geus rela ajeun kumaha. Sanggeus da ku Kangjeng buan nangkep doang henteu kula zina. Buan nyium doang ih kula mah zina. Geus langsung. Eta kitu daripada engke di akhirat maning di dunia. Masya Allah diranjam deg setelah diranjam pae Kangjeng nyaritakeun rohna geus aya di surga Allah ku tobatna. Berarti tobat teh hese ieu urang mah tobat. Asa ngomong deui moal main judi deui mah teu hayang ieu. Gas. Gurak batu aing mah datang ka kuari moal main koprok deui. Seminggu 2 minggu ditanya, "Mang, biasa sok main koprok teu? Teu boga modal aing." Eureun aing kuari mah. Lain tobat kos kitu mah bebeakan ngaranna. Lain tobat tah. Aya mun di modalan deui itu siap teh teh. Eta, tobat kitu mah lain tobat tuh kos kitu. Yakeun modal, tah ulah kitu tobat bah. Dek aya dek teueuh siap eureun mantak ibadah ka Allah teh ya lain ku sebab aya dahareun jeung eueuh dahareun
lain ku sebab aya dunia jeung eueuh dunia lain tapi tahan ujina tahan uji aya jelema ibadah ka Gusti Allah teu ngadaharna naon geus puasa bae nyana ibadah ka Gusti Allah bagus aya deui jelema ibadah bae ka Gusti Allah teu ngadaharna naon bagus sangat bagus nganu kahiji mah teu ngadaharna naon teh puasa bae emang susah jasa teu bogana naon boro-boro ngopi nyusu dahar ge hese apa aing mah kajeun kumaha bagus ari ieu mah ye Ki Umar nyana teh ibadah ka Gusti Allah tapak padahal lubak limuk sawahna loba mun bo meunang nyana matonan kemudian di imahna ge kue ambalaya hayang dahar jeung daging kotok bahkan jeung kotok na ge aya ambalaya daging segala rupa tapi cemina lain gering riyadhah ka Allah adapun nu aya losah nu daek dahar tamu-tamu jeung sajabat aing mah teu ka Allah aing nu tadi ge ka Allah ngan eueuhna naon teu bogana naon boro-boro ngopi nyusu jeung kadaharan dahar ge emang eueuh beas-beas aja derajatna luhuran nu ieu tah luhuran nu ieu bahkan engke bisa kieu bisa henteu boga ganjaran di mah jelema anu susah mah sebab sia bisa tapak kieu atuh aing daripada teu boga naon mah teu mendingan tapak teu boga ganjaran berarti daripada kos kitu mah kan eta mah pelampiasan ngaranna aing daripada lah atuh kopi eueuh da odong mending aing mah tapak ka Gusti Allah nol gede eta mah kos kitu eueuhna naon sekali thariqah eueuhna naon tapak kos kitu mah hanya kabeneran teu boga naon ditapakeun tah mah moal wusul ilallah tapi nu ieu mah ye sagala rupa loba he atuh loba apa bare Allah sia hayang los aing mah moal ngaulah-ulangan aing mah moal cukup aing mah jang diri aing mah sakit nya saya mun ngadari sakitu bae deuk ka Allah aing mah henteu mujudna loba wow ieu didahar itu didahar ieu didahar nah ieu mah koros ngaranna eda nah ieu keur carita jelema ibadah ka Gusti Allah dengan tapak teu boga naon can pugu aya jelema puasa bae lantaran teu gablegna naon encan moal usul ka Allah lamun kurang-kurang hebatna niatna kos urang ibadah sia kunaon emang eta mentak tahajud bae aing hayang boga ganjaran leutik urusanna sanajan meunang leutik urusanna sia sok ngaji waqiah bae kunaon sugan bae kabarokahan aing jadi sugih ya leutik tah batu sanajan maca Quran meunang leutik tah urusanna si salat ieu make berjamaah bae berjamaah teh 27 ganjaranana encan bonus boh lupa jasa entah kayak mau berjamaah leutik teh urusanana meunangan leutik nu hebat aing mah teu butuh ganjaran butuh ge aing mah dihareupeun Allah bahwa aing ngalaksanakeun parentahna eta nu hebat eta kos kitu teh masyaallah sia ieu masyaallah ganjar enak berjamaah bae hebat masih mah butuh ganjaran teu butuh aing teu butuh ganjaran nu ngajar Allah sia mangan sakadar ngan nilai aing doang teu kudu dinilai ku sia aing mah nu nitahna Allah nu deuk ngaganjarna Allah aing mah teu butuh ganjaran aing mah hayang ge pas aing kadeuleu ku Allah aing keur ngalaksanakeun parentahna urusan diganjar jeung urusan teu diganjar urusan Allah tah eta teh lain ngomong tekad hate urang ge bisa ngomong ka situ mah Waalaikumsalam. Iya mah kula mah hayang nanaon ieu mah mere bae padahal jerona mah hayang mancing teh mancing. Eta kanyahoan kurang kicep mancing jeung ikhlas lain deui. Tuh ieu ibadah teh kos kitu. Mantak datang ka mana coba hayu urang ngaikhlaskeun diri urang didinya derajat urang. Datang ka mana ngaikhlaskeun urang ka Allah didinya lah derajat moal kaliru kajen ku kumaha ge. Nah ieu bisa ngajabal narik supaya ulah dilaksanakeun cukuplah aing bae jeung Allah taala ngandak di negara urang ieu kuari
di negara urang undang-undang Al-Qur'an nu diterapkeun komohad. Kemudian urang hirup teh pernah mabok, urang hirup pernah zina, bahkan pernah menganiaya. Cek urang teh Gusti andai kata di negara ieu ditegakeun hukum Al-Qur'an abdi dek lapor kajen ngeri di dunia daripada disiksa di akhirat. Kulantaran di dunia ku ari teu dilaksanakeun cukup ulah aya nu nyaho Gusti ieu abdi mah sang Gusti bae. Mulai detik ieu moal mabok deui abdi boro-boro keur teu boga ambalayah loba teu hayang. Boro-boro meuli dibawakeun ku babaturan dia sasabaraha sloki teu hayang abdi. Geus eureun eta beneran berarti. Aya nu eureun mabok sebab teu boga duit lain eureun. Tobat teu boga duit lain tobat. Tobat lantaran gering lain tobat. Lain tobat teh kos kitu mah. Maji keur ieu mah pan ngarokok ku ari mah henteu. Wis tobat cek teh. Rokok makruh. Baik mah pokona mah nu haram nu makruh geus dek ditinggalkeun geus menuju ilahi. Ngomong asana seubeuh tak kadenge ku urang. Bener mah ngaji geus teu ngarokok geus sabaraha taun mah ngaji? 3 tahun geus teu ngarokok. Alhamdulillah awak sehat. Mimiti teu ngarokona kumaha ngaji emang tobat beneran gara-garana si ka dokter cek teh. Aju cek dokter boga penyakit asma. Lamun diteruskeun ngarokok ieu bakalna bahaya. Handak cek dokter asma atuh eureun-eureun bae. Nurut ka dokter teh nurut ka Allah. Paro-paro. Saparo ka Allah, saparo ka dokter. Udah naon atuh begitu. Mending bae jelema. Cak luluhur mending bae. Udah naon sebab lain nurut parentah Allah, nurut ka dokter. Ieu lain deui nurut ka dokter jeung nurut ka Allah lain. Haji kok ieu eureun ngarokok? Geus, Pak Haji mah geus eureun ngarokok. Maksudna mimiti eureun ngarokok da kurang eureun bae, perintah ku Allah. Emang wau ka Allah ulah loba omong disesuaikeun sok wae. Hai geus eureun bae. Boro-boro nu haram nu makruh geus. Tadina sugan perintah dokter, aing mah dokter, anak aing dokter, incu aing dokter teu ngadengeng mah ka dokter. Teu hayang mah ngadeng ka dokter, makhluk tambah kos kitu. Jajana ge teu ngarokok ge paeh. Nu ngarokok paeh, nu teu ngarokok paeh. Jadi tegep dia mah. Weh, tuh aing teh geus ngaji hiapan ku ari mah. Pahara ya. Jadi ku ari mah aing mah teu ngadenge dokter, tapi ngadenge instruksi Allah nu nu diinstruksikeun ku Kangjeng melalui ulama. Cak ulama ulah bae. Beres. Kudu ganjaranna gede. Cak nu saurang deui. Maji ngarokok pan abuya Cidahu nya mah datang ka maot ngarokok bae. Penjana eta hebatannya jeung Mang Haji. Ulah omong sia. Ieu mah urusanna eureun ngarokok, urusan kahebatan mah teu jauh atuh urusanna teh apa bagian Allah. Penjana ngarokok bae jadi hebat, aing ge teu kaharti cek ya teh. Apa aing ngarokok deui gitu. Aja pingplan teh jelema. Inglan ya Mama Bakri jeung baheula ngarokok wali. Buya Cidahu ngarokok wali. Ku ari Habib Lutfi bisa hiber ke Mekah nya ngarokok bae teu eureun-eureun. Ja itu nu teu ngarokok teh jadina naon. Nah aing deuk ngarokok deui bahkan aing jualan rokok lah. Tawa urusan-urusan kos kitu ulah sok jadikeun masalah. Urusan aya naon gitu ngaranna alasan-alasan tertentu. Ketika makruh baik. Ketika seorang kiai ngarokok, nah perlu dipertanyakan, aya naon ieu kiai kok ngarokok? Padahal mah nyana nyaho mau hukumna makruh. Tah, teu meunang kiai. Pan hukumna makruh si kiai ngarokok bae. Takol sok wae. Mereh henteu, Pak. Kritik bae do aya. Atuh boga alasan. Satungtung boga alasan dirina ka Allah urusan dirina. Ai urang mah kan urusan ngeunah urang mah. Bangsa jelema luhur mah boga pertanggungjawaban terhadap Allah. Tumatak ngarokok, ye abu ya betul penting ngarokok jam 1 jam 2 nya eureun nyurah ngarokok heula. Kula kan aja